Guys, ya mah pakai keyakinan, ketauhidan, kamaripatan ya. Mata kurang dihirupkan ku Allah, Allah geus tanggung jawab. Tinggal pangtasiru. Ulah intervensi karena hasil, da eta mah hak Allah. Dan uriuna mah jelema intervensi karena hak Allah. Nya heuh atuh. Kan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukupkeun abdi teh Gusti eueuh nama. Cukupkeun abdi Gusti. Cukup meuli mobil, cukup nyanung, cukup meuli imah kan gitu. Cukup meuli tanah hektaran. Da teh eta, lamun hayang tambah jadi masalah. Maka naon bae perkara cita-cita da kulantaran naon bae perkara ditakdirkeun ku saha, ditangtukeun ku Gusti, maka cita-cita oge serengkeun ka saha. Lamun geus diserengkeun mah atos geus ulah pipilueun kumaha Allah.